balas ini. Ah, geuning ada panjang beungeut. Neng. Gelis bukan nama bogoh, orang masih deh. Lamun Ciki Ahmad mah. Dan hati wa qadilna kikal dari ajmala fadallal fuadi fil hawaki muqlila. Aduh neng geuning teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anak midedeh ka bina-bina. Muntai mut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh neng masih gak sobar emutkeun nasib jeung qadar. Nang. Iya hari kalbu cinta ada. Assalamualaikum. Gimana gelo datangnya suasana ini jadi Jelema gelo ka urang teh mah indah-indah jadi surem. Mana teh ka dia? naon we curhat Curhat kos ngoro. Moal ingat hayang ngadengkeun aja. kuatun kitu. Nah, sudah seri sorangan nih. Kus nu gelo. Muga bahagia tuh sudah seri teh. Sayangnya aing cengar-cengar kenaon. Dengekeun ya nya, dengekeun amaneh ya. Duh aduh bunga kacida bunga amarwata suta gening indah karasana mencinta teh diterima. Paham meureun sih sampai dinya. Bucin anjir bucin. Udah cinta. Oh iya dong, jomblo sekarang mah. Ya. Oh, orang yang Lain lain ente curhat naon yang ngadenge coba. yang curhat urang itu. Urang arek nyarita tentang hati nu nalangsa ku sabab cinta nyerina luar biasa. Jadi kieu caritana anjeunna mutuskeun cinta nu luar biasa sedina kabina-bina. Aing beres solusi ya ini. Beres solusi bae. Naon teh? Aing nama sia yang mangkar mah juga di. Lek naon? Makar mah. Nuruban banget sia. Sok dong. Aduh, sia mau kena karma giran aing ngolok-ngolok sia ya. Dengekeun nya, dengekeun. Ya. Neng imut teuing dadah teuing jadi mungsang-mangsing hoyong tepang di pos kamling. Rek ronda meureun sih mah. Gapleh. Aduh. Gelis. Kepo. Sabar rodot teuing jomblo ge kumaha aing ulah milu pusing hirup aing kumaha aing kumaha menurut pensailan aing kamari teu kreatif sih mah Mau urang. sia Adina keur galau. geus aya nama sia panyokokeun ajab jeung Apa? ajang ajab jomblo fisabilillah.